Bah, asa ngalamun wae di mau ini ke kebon. Tong abah keur hoream barang gawe ka kebon. Nah, abah jika nu teu sumanget kitu. Percuma tong gawe ngapoe ka kebon, tapi hasilna. Kumaha kitu, Bah? Tong kacapena we hungkul kamarikan panen jagong. Pas lagu dijual murah. Boro-boro jang meuli pupuk tong. Keur gantian anu digawe ge teu mahi. Resikona petani eta mah, Bah. Tong dari kitu we ira beungharna atuh urang. Sing sabar we atuh, Bah. Sabar gaya batesna tong. Pokona mah kumaha carana abah kudu beunghar tong. Tong boga pikiran kitu, Bah. Nyata tong abah menyeri hate jadi jelema miskin. Matak si emak ingkah ti abah ge meureun abah sangsara. Bah, istighfar. Pokona mah tong abah rek gawe naon we supaya abah loba duit. Kayak mun geus loba duit, perawatan kulit, meh bodas supaya loba awewe anu ngadeukeutan. Teu kudu tong. Nah, atuh kudu, Bah. Awewe zaman ayeuna mah tong lain ningali warna kulit, tapi ningali warna duit. Skateboard, sket sang bodong. Skateboard, sket sang bodong. Ti, jalan dia oke, Ti? Nya Jon meh deket, kan kadi mau motong jalan. Ojon jalan kadi oge. Ya, sarua ojol ge motong. Teh ka mana kitu Jon? Eta ka ieu mah aya Amir rek mikeun pesanan hui. Nah, pesen hui ka Ojon. Pan manehna ge ngebon hui. Cenah mah aya saya mah di kota. Kan kebenaran si aya Amirna can panen. Oh, jang mekelan dulurna beureun nya. Kan kasohor lemur urang teh lemur hui cenah. Itu ya, si aya Amir kadaguan. Jon. Teu era kitu gawe jadi petani. Nah jeung era rek gawe di kantor, gawe di kebon sarua oge. Sarua kumaha kitu Jon? Sarua balik teh kudu mawa duit, lain mawa masalah. Kunaonnya aya Amir teh ujuk-ujuk aratel saawak-awak saarane Sampurasun. rampes. Aduh. Geningan Ojon. Cek. Naon ieu Jon? Hui pesanan si Ayah Amir. Oh. Sabarahaeun Jon? Oh geus kontan kamari ku si Amir da. Oh, nya atuh. Kemana si Ayah Amir? Biasanya wayah ki sok ngopi. Aya Amir di jero keur katarajang penyakit aratel saawak-awak Jon. Uluh. Kira eta cek. Pieu sanggeus beres mandi. Wah, geura ubaran atuh bisa keburu parah. Nya ke sakedeung deui we, ucu loba keneh pagawean. Atuh ya cing sarehat lah nya. Amin. Kela Jon, ucu rek minta tulung. Minta tulung naon? Hampura ieu mah pamelikeun dengan sangu ka hareup. Dengan sangu? Ieu dengan sangu naon? Ayam bakarnya Jon. Ayam bakar. Heeh. Dibungkus. Nya dibakar atuh Jon. Si Bobo. Ih. Sampurasun. Rampes. Kunaon meni sagala digaro kitu? Nya Ceu, ieu geus mandi. Ujuk-ujuk aratel kieu. Nu bener Eti, biasana oge geus mandi mah segar. Ieu malah aratel. Nya Ceu, eta oge aneh. Sugana tuh Ceu apal lubana. Nya cobaan we engke pariksa ka klinik. Nih, keur teu boga duit kieu teh. Aya-aya wae penyakit teh. Keun bae Eti beak duit oge, nu penting awak sehat. Matak ulah sombong lamun keur loba duit. Parang sombong Eti mah Ceu. Nu sombong mah pegawai pom bensin. Sombong kumaha kitu pagawe pom bensin? Coba we tempo ku Ceu. Bakat tingku sombong lamun ngitung duit hareupeun beut urang pisan.
Abah. Gusti mana bah di barasa gitu? Tanai, tas benarkan kocoran cai. Hari ini air kemana? Ini mereka kebon 2 minggu tuh di tempat-tempat. Emang Inai kebona di pelakan naon gitu? Ah biasa we bah sampe. Aman atuh Nai sampai mah tadi tempo 2 minggu oge. Nya matakan. Ini di pelakan sampe oge me babari ngurusna. Geningan ayah abah jeung Inai. Nya Neni. Ini teh reka kebon, kabeneran panggil jeung abah di dieu. Ari Neni geus di mana? Eta geus dikeun si Eti. Karunya keur gering, patarajang penyakit ateu saawak-awak. Sugan, abah atawa Inai apal obatna? Wah, gampang atuh Neni penyakit adel mah. Abah boga obatna, tapi rada mahal hargana saeutik. Ulah mahal atuh bah. Neni, soalna ieu mah obatna mujarab pisan. Pokona malah teu cager, duit bisa balik deui. Nya bah, hari mahal mah duitna oge teu boga. Percaya kan Neni mah. Duit di mana atuh bah? Kan ayeuna mah Nenina oge geus teu gawe. Oh, Neni geus teu gawe. Emang baheula Neni gawe di mana gitu? Please bah, ulah ngungkit-ngungkit masa lalu Neni. Neni ayeuna mah geus move on. Di mana cemul? Iya, geus di apotek meuli obat. Meuli obat naon, Ceu? Meuli obat aratel awak, Eti. Saha nu boga penyakit aratel, Ceu? Itu aya Amir jeung Ece. Aratel awak sapeupeutna teh bisa sare. Sarua atuh Eti ge kamari aratel. Aratel teh geus mandi, Ceu. Ieu nya bener pisan. Tapi naha ayeuna katingalina Eti jiga nu geus caget. Nya, Ceu, kamari Eti dibejaan ku Ceneni. Cenah si Abah boga obat penyakit atel. Nya Eti teh langsung meuli we kasih Abah, tapi hargana mahal Ceu. Nah habet bisa mahal Eti teu apal Ceu, tapi cenah lamun misalnya teu cager bisa dibalikeun deui duitna. Tapi bener sih obatna mah mujarab Ceu. Eti oge langsung cager. Ya geus lamun kitu mah Ece ge meuli obatna kasih Abah. Nya atuh ku Eti didoakeun sing tereh cager. Nya ku Ece oge didoakeun Eti ulah jomblo wae. Amin, nuhun doana Ceu. Tapi Eti ulah era jomblo wae. Ulah aku mah Ceu, Indonesia merdeka itu karena bersatu, lain berdua. Dadah Eti. Reka mana John? Kita reka apotek meuli obat ateu. Saha nu atuh John? Ojon atuh, ojon keur aratel awak malahan kita sirah-sirah teh aratel Ceu. Lah, Nah hanya John, hampir kabeh warga di lembur urang boga penyakit atel. malahan macenya kamari pas ojon nganterkeun hui ka Ayah Amir. Si Ayah Amir oge sarua katarajang ateu sia Ceu. Cik Ari Ojon, mimiti karasana kumaha? Wah, sanggeus mandi Ceu. Awak ojon teh jauh aratel teu pupuh. Berarti lamun kitu mah sarua kabeh John di jalana. Jika nama ayah jaram pinu cai Ceu mah. Bisa jadi John. Mendingan lu cuma teu atul Cek saha John sarua awak Ece oge tinggal di aratel. Waduh. Ayo atuh urang ini ke apotek bareng Ceu. Rek naon ka apotek? Ece mah rek meuli obat oge kasih Abah, tapi mahal. Nah, mahal si Abang mah. Cenah mah obatna mujarab, alus pisan. Terus lamun atelna teh cager, duitna bisa dibalikeun deui. Wah, ada eta euy. Ojon kudu meuli kasih Abah ieu mah euy. Tapi duit ojonna kurang jika nami teh. Ceu. Kan Ece teh nya geus dianggap lanceuk lah ku ojon teh. Da lamun ojon enak naon teh kasade da lamun teu ka Ece mah nya. Ima menawi Ceu bilih gitu Ece kagungan artos tiis gitu tah. Hampur aja. Duit tiis mah teu boga. Oh, manya seorang Ece teu gaduh artos tiis.
Nya tuh Jon, dari Cimatara nyimpen duit di jero kulkas. Alhamdulillah tong, poe bieu loba pisan meuli obat ka Abah. Nya Abah, kabeh hampir warga beli obat ka Abah. Nya tong, eta teh karek warga urang ngungkul, penghasilan geus lumayan gede tong. Nya Abah, tapi otong mah asa aneh. Aneh naon tong? Nah, Abah ojol bisa ngaracik obat. Ilmu bisnis atuh tong, otong mah ngarti apan urang teh kudu aya kamajuan atuh tong. Nya Abah, tapi nah Abah teu nyieun obat nyeri sendi. Emang saha nu nyeri sendi? Pan cenah mah Abah nu nyeri sendi. Sendi naon tong? Sendi Rian bah. Di dieu Ojon salaku ketua Karang Taruna ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak sareng ibu-ibu anu tos karumpul di dieu nya. Nya atuh Jon. Sok aya naon? Jadi kieu, minggu ayeuna teh kampung urang teh keur diserang ku wabah penyakit ateul. Terus obatna teh ngan aya di si Abah. Nya, jabah hargana mahal. Eta anu ku Ojon dicurigai teh. Nya Jon. Terus urang kudu kumaha tuh? Wayahna inai maturan Ojon pikeun nalungtik si Abah. Kalem Jon, ece miluan. Eti milu ah. Sarua neni oge milu. Hade ari milu kabeh mah. Ya. Jadi kurang bergerak ayeuna mah Ojon jeung Inai bagian penyergapan. Ibu-ibu jadi tim bayangan. Siap, Jon. Ngan omat. Engke ulah main hakim sendiri. Sing salabar. Kalem, eti mah jelmana sabar. Sabar naon Eti? Geningan ngecas HP can 100% geus dicabut. Wah, sukses. Sagedeng deui maka jadi jelema beunghar. Kamari kakarang sekampung anu beunang ku penyakit ateul. Tah, ayeuna tinggal kampung sabelah. Kebenaran ieu penampungan cai anu ngalirkeun ke kampung sabelah. Aya orang perulukeun we langsung lah. Dieu. Tah, siap benang. Iya jelemana. Bodang sia Siap. Papangi sia bebel. Dia kan eta barang buktina. Dia kan. Aduh, ampun. Dia kan Ampun. Ampun Jon, Nay. Ampun. Ya. Ibu-ibu. Panggil. Kadarieu. Ieu tingali penjahatna geus beunang. Ya. Iya. Cekel naik. Pamit ka lolos. Ampun. Abah rumasa anu ngaborkeun racun penyakit ateulna jeung Abah nu nyieun obatna oge. Aduh. Geningan ngaku anu jahatna. Siksa weh tuman. Geus ayeuna mah urang gejeburkeun ka walungan. Ulah olakan hati iri. Menikah bawa dosa. Kepaduannya sabawa. Buka bagian hati. Mengenai keputusan anu pribadi. Tuku sepatu hikmah budaya saksi izin Terkendah harga si Abah. Eta mah dahareun keur uing heuh. Aduh, Tong. Mana mah salah mikeun, dia mah lain penjaga penjara, Tong.
sketsa bodor daripada orang jadi cinta paruku. Mending surasa. Skateboard, sketsa bodor. Skateboard, sketsa bodor. Urang sunat boga cara lu pada punya gaya. Ketawalah sebelum banget. Skateboard, sketsa bodor.